Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah, ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat, urang kupingkeun wae nya. Cekeno curhat cong. Saya Beben di Cicalengka. Gimana sih tips menikmati banjir? Makasih Cekeno. Hatur nuhun Kang Beben di Cicalengka, sok aya wae ya mementa resep teh ya jeung hayang menta tips menikmati banjir. Tapi tenan naonnya rek banjir, rek kahuruan, rek kumaha oge urang teh kudu bisa menikmati, kudu bisa dinikmati musibah kumaha oge nya. Ya tips menikmati banjir anu kahiji ku ece diwartosan. Main air atawa nyocai. Jadi nyocai eta gampang pisan ya amun kerusum banjir. Jamun urang erek renang, tinggal kaburuan kecebur. Anggap we atuh urang teh keur waterboom kitu nya. Kamu udah ya gratisnya. Cuma nya beda warna cai hungkul lah tenan naon. Engke oge bakal jadi kebiasaan ieu. Tah tips anu kadua, manfaatkeun kanggo foto prewedding nya. Ieu teh konsep anu aneh oge unik. Jadi prewedding dengan konsepna banjir. Jadi semacam melestarikan budaya kearifan lokal gitu tah. Ya, tuh mudah-mudahan we urang teh bisa terkenal jadi penemu konsep prewedding banjir. Terus kena teh urang teh bakal diundang ke televisi atau ke radio-radionya jadi pembicara. Peserta penting. Tah, atos keula dugikeun kadinya tipsna. Mudah-mudahan atunya tambah data penting tipsna nya cukup keur hiburan doang lah. Insyaallah urang teh pangdai sanes waktos di tips-tips anu sanesna atuh Cekeno pamit mangga kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.